Hari ini rek masak angan kacang. Ini kacangnya kacang endul atau bisa kacang beremnya. Iya resep nini resep nenek orang baheula. Ya bumbuna bumbu alung, laja, laos, lengkuas ya. Resep ya. Pesona kurang seukeut. Ganti heula. Iyanya nu gede tah. Tuh. Laja sakieunya. Ieu cayan heula urang golakeun heula. Cayan heula. Caina kurang. Ya caina sabaraha milinya. Kira-kira we lah. Sakieu da si mage baheula sok ngira-ngira. Turunkeun. Tah. Surung. Kita lanjutkan. Bawang bodasna sakieu tuh. Sakieu. Bawang beureum sakieu. Hiji ge cukup lah. Di kupas. Dibesek. Besekan heula kade ulah diabuskeun ajeng cangkangna. Ini hese nih. Ieu kieu we dibelah kieu hungkul. Tuh. Ngaranna ge samara alung. Di alung-alung ieu mah. Bawang bodasna digeprek. Ame rasanya meresap tuh. Ieu oge nya. Tah, gitu. Ngeunah make peso gede teh. Gampang tinggal geprek-geprek gitu. Tuh lajana sakieu we asal cukup. Angan kacang teh ngeunah teh di dahar jeung asin. Asin sepat. Mun aya mah biasana si mak baheula kitu. Menuna teh asin sepat jeung tempe. Tempena teh tempe goreng tepung. Mate lain indung, nini ngaji baheula. Iya nya. Kita tunggu dulu sampai dia menggolak-golak dulu ya. Bumbu lainnya ada asam, kayu manis, bubuk entong bubuk eta nu kieu weh, nu kayu manis kieu nu da bumbu alung. Kieu geus ngagolak tuh. Ngagolaknya sagolak masukin ini daun salam. Daun salam 2 lambar we lah. Tadi bumbu alungnya ya parupana teh laja terus di potongan bawang beureum, bawang bodasna 2 siung 3 siung teu naon. Terasi kita terasi itu bebas terasina merek naon, rek merek onta, rek merek naon ge bebas tuh. Beuskeun we kabeh. Ini tah ini teh kayu manis hiji deui tupas kayu manis nage. Tong potongkeun heula kitu. Geus bae abuskeun ulah. Kayu manis tah terus asem atau tamarin. Asam Jawa kieu tuh. Kudu rada haseum da angeun kacang mah amis, haseum. Gurih. Abuskeun heula ieu nya. Sesuai selera. Kurang haseum juga saeutik deui. Tuh, sakieu. Kade ulah diasupkeun jeung cangkangna tuh. Tinggal ditunggu saja sampai dia empuk kacangnya dan rasanya ada aroma ya. Udah ditunggu saja. Sudah ngegolotrok ya. Kita ngetesnya tuh ini tahu rasanya empuk apa enggak tuh dicabak heula. Tuh empuk. Udah empuk ya. Tinggal dites rasa we cobaan heula diicip-icip. Bisi kurang naon, kurang kanyaah. Tinggal diuyahan. Nih ya. Biasana saya masuk pakai cabai gendot, da beuki lada. Alungkeun we ka dieu tuh. Cabai gendotna dimasukin aja sesuai selera. Ame teu kudu nyeun sambal gitu.
tak ieu ini hara rese teh ieu teh pesonan mintul. Gula beureum. Gula mah ulah di kulkas sebenarnya jadi kieu membatu guys. Tinggal itu kuat hara rese kieu. Kuat tipe pereket kieu nyiksikanana. Aing. Aduh. Kumaha ieu teh? Cik di parut be meureunnya. Kurang sakieu mah da. Kita coba iris lagi ya. Pakai peso. Tuh kuat hara rese kieu. Aslina ulah dikana kulkaskeun gula teh. Besok digembrong atuh. Jadi diasupkeun ku kana kulkas. Dikira-kira we sakieu nya da boga letah dikira-kira dirasa-rasa tah. Sakieu cukup tuh. Abuskeun. Gulanya lebar tuh. Lalu kita aduk lagi. Tuh, aduk-aduk lagi. Ieu teh lekoh kieu ngeunah daharna teh jeung asin. Cabe gendotna kudu lada. Tuh. Dijom atuh ameh rada tah cantik tuh nya. Tuh warna ge kuat 3 kolok kieu, lain kolok tapi mirip. Aroma terasi, aroma naon? Eta teh ngaranna teh kayu manisnya. Nah. Teu diuyahan ge. Geus rada asin da tina tarasi. Tapi kudu diuyahan deui weh. Mungkin kira-kira sekitar ujung sendok lah. Kalau masalah menggarami membumbui mah eta mah disesuaikan seleranya, da sok aya nu beuki gurih pisan. Saya mah asal dibanjur ku sangu ngeunah gitu. Kurang saeutik deui uyahna. Tuh, sakitunya. Ieu make naon bubuk kaldu. Tuh. Rek kaldu jamur, rek kaldu naon bebas. Sakitu weh, tong loba teuing. Cukup ieu mah. Geus pasti ngeunah. Tuh, nih lekoh. Di sarua jeung angan kacang mah haji ya. Mana guys. Tahap terakhirnya daun bawang diiris-iris kieu we hungkul. Ngeunahan ku sasa tapi pecina jeung ku kenor mah kalah we mahal, tapi ngeunah sasa. Pecina. Ngeunah sasa mah sasa we lah. Tah. Tinggal diabruskeun ieu teh daun bawangna gini tuh. Lalu tunggu cabai gendotnya mateng. Sudah deh. Nanti jangan lupa ini dibuang ya. Tah, nu kararieuna dipiceun ulah di dahar, ari beuki di dahar teu nanaon ketang. Tuh ya, tinggal ditunggu saja matang guys. Selamat mencoba. Nah, sekarang guys, setelah ditunggu beberapa saat tadi ini sudah matang tuh, lihat warnanya menggoda jiwa. Ieu teh jeung asin sepat atau asin naon tuh, lihat ya. Nah, si bawang daunnya sudah menyatu dengan si angin kacang. Nah, nih cabai gendotnya. Kalau buat yang suka pedas, tinggal tambah nasi hangat. Entong ketang sanggup tiis, dasar sarua panas ge sadaharna. Nasi tiis ya. Makan sama asin. Mantap. Terima kasih sudah menonton.